Aya keneh nini umuran 70 tahun pakai jilbab gaya nurutan artis, hiungna dibulit-bulit kana peuheung, bajuna merecet calana kos leupeut teu indah katingalina. Bapak aya keneh di Cileungsi mah nini umuran 70 tahun mung kalah ku budak ngora, handapna make lezim warna pink. Hareupna aya gambar Hello Kitty. Tukangna aya gambar intan wala ila ta'allama jilbabu fi'lahu qabla ayyahtua. Barang siapa yang melangkahkan dua kaki, mengayunkan dua tangan, berangkat di rumah masing-masing menuju tempat ilmu sebelum melangkahkan dua kaki, dosa geus dihampura ku Allah. Alhamdulillah. Balik di dieu ibu, dosa orang dihampura. Alhamdulillah. Satu langkah dibalas ku Allah 10 langkah. Lamun langkah ibu teh 1000 langkah, berarti dibalas ku Allah 1 juta langkah. Cici ibu Pak Ustad, ibu mah datang kali terempan pakai motor, komo pakai motor mah gede pisan pahalana sabab jalan kageleng kabeh. Makanya isukan ibu lamun hayang gede pahalana, gue loba bana pakai toronton hadirna. Kota gede pisan pahalana. Sok ibu balik di dieu dosa urang dicopot ku malaikat, dibawa ka mana? Ka laut. Ngan sayang laut teu narima. Malaikat dikeun ya Allah kamanakeun ieu dosa jelema nu hadir penting ayeuna. Ceuk Allah, malaikat bikin ka bumi, bumi nolak sarua teu narima. Ceuk Allah, buang ka langit wahai malaikat, langit sarua nolak teu narima. Ceuk malaikat ya Allah, bumi teu narima, laut teu narima, langit teu narima, dosa nu hadir penting ayeuna kabeh. Kamanakeun ya Allah? Ceuk Allah, wahai malaikat, bikin ka jelema nu balik lagi hadir pangheulana. Tah beunikeun tah nu can hadir can itu doa geus balik eta moal dosa di ieu kabeh. Alhamdulillah sumana udo maka tawa ka balik lamun can ditutup do. Ini mah kadang sakaya rekaman abo rek tolab cenah. Tolab teh eta singkatan tolab eta natural tolol lamna luhalho bana mantau balik. Eta ngaranna tolab. Jadi ibu bapak kunci bahagia nomor kedua wa mujalasatun ulama. Kita harus mau berkumpul dengan para alim ulama, kudu rajin dengan ilmu sangat penting luar biasa. Hidup dengan ilmu akan terarah, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan ilmu akan meraih segala-galanya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin meraih dunia eta ge kudu make jualan kudu make ilmu, bisnis kudu make ilmu, tani ge kudu make jilbab kudu make. Dakanya awan si putra make tiung rek hadir, make tiung dendek, make tiung na oge. Dan teu biasa make tiungan kade ibu maaf sim kuring 1000 maaf saur ayeuna tontonan jadi tuntunan. Aya keneh nini umuran 70 tahun make jilbab gaya nurutan artis, hiungna dibulit-bulit kana peuheung, bajuna merecet calana kos leupeut teu indah katingalina. Bapak aya keneh di Cileungsi mah nini umuran 70 tahun mung kalah ku budak ngora, handapna make lezim warna pink. Hareupna aya gambar Hello Kitty. Tukangna aya gambar Upin dan Ipin. Mana aya bacaan betul-betul cek santri betul peot. Eta sinini mung kalah ku budak ngora, handapna make lezim warna pink, luhurna make you can see like mong. Yo kau dapat melihat like mong kalek ka telong. Mangkat ka pasar Cileungsi make motor beat di tukang aya budak ngora, cek budak ngora ada perawan tuh di depan. Budak-budak kata sini pertengahan jalan benang, begitu benang dilihat di belakang masa gitu, kalau di depan masa gini. Tertipu aku sama nenek dengan Ustaz ini maka lagi menangan tutupan deh. Jadi kadang bapak sok aya di kampung tengah di lima mudah-mudahan tong aya ini mantau keluar mau ikutan hukul. Aya di ayah. Kalau ditegur ke RT cik RT ini, hari jika keluar dia ulah pakai kutang hungkul, bukan ngajauh najang RT ini mah geus kolot, ini mah geus peot, sahanu bagian. Kur sahanu bagian dengekeun pun ini loba zaman ayeuna budak ngora merkosa nini. Ayeuna mah bapak zaman dibalik bawa enak ABG udah ku ABG apal ABG anak baru gede dikejar-kejarna ku ABG aki-aki beuki budak. Eta si aki umuran 70 tahun untuk geus beak dan jeung gencar dioper-oper.
masih mampu dan parawan umuran 17 tahun. Sabalik nah ayeuna loba budak orang ngomong kieu kawin geus hayang duit can boga pagawean teu boga nganggo teh ngaranna eta budak orang ngambil kesimpulan cek budak orang aing main mare kawin ka janteun jeung ini nu penting mah loba duitna lega sawahna balatak mobilna sugan lamun kawin jeung si ini mah asa nikah penting sini modal itu sudah eta anak muda nikah bukan karena Allah tapi nikah karena harta ujungna jadi salah lain si nini nu mau tiheula tapi budak ngora nu mau tiheula asal nikah penting sare eta budak ngora jam 6 besok langsung dibawa ke rumah sakit diperiksa ke dokter dokter kenapa ini anak muda dokter mengatakan ini anak muda racunan susu kadaluarsa. Oh kita modal-modal musuh berarti binatang. Ya Allah Rabbi pilih maka hasil kering pesan ke ibu jeung bapak apabila kita mau cari mantu jangan cari yang banyak hartanya carilah yang pertama yang bagus agama nu daek sol daek ngaji baca Al-Qur'an kumaha zaman aya kadang-kadang santri apel ka imam ditanya aku indungna nek eta saha calon mah santri lain muhun santri maneh kawin ka santri muhun sakawin ka santri paling dapur di kalangan kulhu tengah mohon berkah kulhu alhamdulillah wilah marewas ka dapur resepkeun kana santri ngawarkeun syair jangan mau mandi di kali besing ngaroro batu udah daek nikah ka santri besing guru kurang nyatu. Ini teman musim kering saya nanti dibalikeun kudu daek mandi di kali ape ngaroro batu kudu daek nikah ka santri ape timu fardudu cakep dah bu cakep dah pak cik si bapak ustad kawin ka santri macana hese duit tapi kawin ka santri hese duit tapi santri boga anak. Alhamdulillah kunaon ibu bapak ari santri boga anak sama santri jeung kiai datang di calana di samping lain kan bos tidak ho hayang di dapur susahkeun samping dos jadi beda di RT hayang di dapur make lepis make sabuk budak ceurik teu jadi makana kiai mah barokah ngaranna ge ustad usaha tara anak deres eta ngaranna ustad tapi ulah salah santri mun geus jadi kiai neangan duitna loba jalan sim kuring harus diterima ibu bapak rumah tangga geus hampir 12 tahun di Cimande umbara ka Cileungsi teu mawana naon awalna ngontrak kuring ngontrak tahun 2010 ngontrak 4 kali 4 kalau ngomong dia kasih kuring dari sana ke saya masih kamu kontrakan gila kok imah mah gitu disimpin tengah si ibu gak ilmu pada bagi boga imah wiri gawe mari suka gawe henteu dagang henteu naon pagaweana wiri we naon wiri na ieu wiri kumaha gampangkeun kana milik rezeki isuk-isuk deuk na kursi hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil datang pemajikan minta duitnya minta duit wah duit deui hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil datang anak minta duit ya minta duit iheula ayah duit dan heula hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil menang hasbunallah 450 balik datang sema assalamualaikum waalaikumsalam aya naon bapak Pak Ustad rek minta tolong naon bapak Pak Ustad pamajikan rek kalahirkeun kor si anu nyieun datang ka aing lain kitu Pak Ustad rek minta cai hayang pangjampekeun oh kitu bapak teu dieu ka kursi sagedeung sin kuring asup ka jero imah langsung bukakeun kulkas nyokot cai jero kulkas ukuran 1 liter langsung dijampe naon jampena bulhu palak dinas yukeun bapak ieu cai bawa balik ka imah nepi ka imah banjurkeun
kena beten pamajikan bapak datang ka imah eta cai langsung dibanjurkeun boro cai dibanjurkeun boro orok langsung lahir kunaon eta orok cepet lahir hiji eta orok hatisan meunang cai kulkas kedua meunang doa ustad alhamdulillah ibu kawe amplop 50.000 aing diuk dina kursi geus meunang duit 50.000 atuh kurang kene cenah ustaz sakitu mah 50 mah mirikan deui ya wakil 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 meunang 1000 balik datang ibu-ibu assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ibu Pak Ustad ibu mah hirup di alam muliatin geus pusing kunaon ibu pusing Pak Ustad mikirkeun salaki kunaon salaki ibu eta Pak Ustad buka salaki dengan musuh jeung musuh ai kitu kunaon ibu hayang pang sareatankeun Ustad kumaha Ustad we lah bila perlu ngajedog di imah senang muncul Ustad cici ibu nyatu ibu diuk na kursi sakedeung sim kuring asup ka dapur nyangan botol aqua anu urut langsung manggih puterakeun keran sian cai keran langsung dijampe naon jampena kulhu palak minas diukeun we ibu ieu cai bawa balik ka imah cik tapi ka imah ibu wayahna inungkeun ka salaki ibu beres salakina minum eta cai muncul bodoh wae kunaon sababna dibere minum cai atas ibu we balik dibuka we amplop 15.000 alhamdulillah jadi saeutik cenah 15.000 teu aneh ibu-ibu mah teu di mana geus si anak dokter harageut ngan nyeunang gitu walaupun leutik ada uang poe sarapa ka uang di Salim bener teu sama di Salim aya 45.000 we kali 7 tunggus gede geus 35.000 saminggu eta si ibu dari si bapak mere 10.000 ngan saukur saminggu sakali itu dengekeun ibu cenah eueuh anu nyareat datang bulan mulut alhamdulillah ATM artos dina muludan ATM artos dina Rajab sim kuring jujur ibu jujur bapak datang ka dieu sim kuring teh butuh doa sakitu cenah ayo mudah-mudahan balik di sim kuring nambah dulur duit orang dia ngan biasana di mana orang beres acara sim kuring balik sok menang amal ampun deui wae teu kenalan dari orang dia ya udah sentimen ka aing ya Allah aing masalah duit mah diberes syukur henteu Kasih kuring kuring ngomong dia kasih kuring yang bisa ceramah perlu ikhlas sebaik-baik ceramah nanu ikhlas karena Allah kan sejelek-jelek penitia kiai mantong balik teh mere duit belegung eta mah moal eta mah bercanda sok ibu orang sing rajin neangan insya Allah imam bapak wa man aradal akhirah alaihi bil ilmi dan manu hayang akhirat eta ge kudu make baca Quran kudu make salat oge kudu make bener cenah salat kudu make ilmu ya kusin kuring rek dicontohan ibu bapak aya mah bodoh nikah beres nikah adzan maghrib dikomandangkan ceknu adzan Allahu akbar Allahu akbar kata jelema bodoh baru pengantin anyar ngomong ka salakina papa neng urang boboh hayu istrina ngajawab apa